Itu asa karasa pisan. Aya nama ieu teh tujuan mah. Arek ka Jogja poe ieu teh. Arek ka Jogja. Ngan dipikir-pikir cing terek nahaon ka Jogja ieu teh pangabutuh eueuh nu nitah eueuh duit teu boga. Mantaklah mending cicing we di dieu geus lah. Gawe naon itu ditaruh teu puguh tujuan mah. Itulah. Urang mah arek diiskeun diri ayeuna mah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sampurasun. Rampes. Punten. Mangga atuh sagamana teuing atuh ayo mun sagara dibaca. Akang mah da tibalik cek urang mah. Ai mana biar nyimpan Akang mah tibalik. dibalik naon? Oh ari baju koko ai kaluhurna teu dikopeah. Biar nyimpan ka balai kambangnya. Heeh. Eta toko kopiah urang dicocokot sih di balai kambang. Oh heeh ketan ieu nya. Bae eta mah. Ngan urang asa tibalikna teh kitu. Ari baju koko. Kaluhurna teu dikopeah. Masalah ibadah jeung masalah agama mah ulah tergantung kana ulah tergantung kana kopiah. Kopeah kana baju. Gitu. Lamun ayeuna agama ayana dina bener-bener awewe ning. Heeh. Wah cenah itu mah datara di jilbab, tara di tiung nya. Antara ka masjid-masjid acan. Tapi hatena bersih. Eta ulah tergantungkeun kana tiung. Oh, heeh bener. Lamun keagamaan diteundeun dina tiung mah nya ya agama disampaikeun dina kasop heueuh. Bebas. Bener Kang. Aduh, Akang mun jadi ustad payu Kang. Kan? Akang mun jadi ustad payu. Ieu. Mentak urang mah tara ieu mentak masalah agama mah. Heeh. Asalkan urangna niatna bener jeung jujur. Heeh. Gitu. Eta mah da ari agama mah padoman urang keur hirup. Tah, eta bener. Ngan ieu teh asa cai-cai acan Kang komo mun dahareun. Mana? Eueuh. Itu apa kayak Keun bae da ieu nu budak pan keur nyambungan kanu hajat. Gua sasaha di imah ge. Oh. Wayahna we bisa aya minum atuh aya dina gentong heula nyokot. Itu sopan di dinya mah. Ngan urang pogo datang ka dieu capek, urang tadi tas nempo jadi awak tadi bibiri gidigan. Muriang maksudnya. Tas nempo nu kacilakaan. Oh, sugan muriang. Lain. Kacilakaan kumaha katabrak mobil, katabrak motor. Pan urang teh tas di babaturan di Bojong. Heeh. Arek balik. Ari di Karang teh loba nulang layangan barudak Aya keur usum panalodo. Oh, di Karang kemudian di Lapang. Gitu. Heeh. Ta urang teh rek ngarandag da keur aradulang layangan. Atuh ayeuna keur musim, ayeuna keur musim. Ai pangka aya musibah. Aya motor nyerepet di belah Banjar, tarik ka Cida. Eta nu budak lang layangan meureunna nutug ka handap. Oh, tengah jalan. disebut nyirorot. Oh, nyirorot motong jalan. Bener. Jadi si kendurna pan gelasan. Heeh. Ngait kana bohong. Astaga. Da eta disimplang teh langsung sapat bohongna. Gorolong jeung helm kana kamalir. Nu bener, Kang. Urang linuna euy. Nu bener. Geus, cek urang tekan rek durungan. Keun be Pak, ulah waka dicandakeun ulah bieu can polisi. Eta ku gelasan pikeun ka sapat. Gelasan sapat mantak lang layangan ulah di jalan gede di rame bisi kitu akibatna. Eta hulu jama ngagorolong. Napal dina helm gogorolongan. Astaga eta kajadian kitu. Rangis eung. Ngan eta jama cenah cek urang ditu jama datang. Eta teh cek anu cilakan teh datang ka imah teh shot motor standarkeun di imahna. Gitu. Manehna teh rek nyisiran. Pas kana kaca rek nyisiran aya hulu aing eueuh. Oh, nepi ka kitu eta kajadian Kang. Nah huluna eueuh. Oh meureun tadi cenah di Karang kargari buat benang. Eta eueuh huluan ngeceklak di kana motor. Akang eta nepi ka kitu kajadian? Disusu ka Karang. Kasampak teh oh cenah itu hulu urang teh cenah ngagoler jeung helmna cenah dina eta. Dicokot deui. Dicokot ku manehna di rongsung di eta dikieukkeun plek di kana sirahna nakeun. Napal diseak di motor. Oh, ulah dipercaya teuing dan nu kieu mah nu gelo. Urang mah sugan saeutik. Sugan saeutik aing madungan percaya teu. Da urang ge ngimpi. Ngimpi urang ge. Cik aing ngen aing teu percaya disebut jama gelo di dinya aing ngimpinya. Ulah sebut jama gelo eta teh salah. Rada. Hah? Rada. Ulah nyebut rada. Nah, dai gelona mah geus kacida. Ngan burung gitu burung. Nya. Aing hayang kacidang nginum. Hah? Yang kacidang nginum. Nah.
Karena barang hakan teh mana geus eueuh pisan euy Ngan eta mun ditareng balik deui urang mah ai percaya masa eutik kan eta waas ku gogorolongan. Hulu urang mah. Ya pada teh gedek disepak ku budak. Bukan bal. Oh gitu. Heeh. Lah jang kagok ngabohong we nya. Heeh. Kagok ngabohong nah. Aya beja mah cenah ngagorolongan kanyat kadeukeut sasak di dinya nya. Ti deket lapang. Heeh, ti lapang Karang Kamulian. Ya tuh, heeh dah. Aya beja gitu. Bakat ku tarik. Heeh. Gitu da malahan mah eta teh ngagorolongna teh neungar kana bos. Kalambur. Wah, aya ngamburi trek balik sieun di Cipurut. Heeh, bener ge bisa aya jin deui dipegat kan. Bisa aya jin megat deui. Yang kopeang. Ada make kokoman pantesan di kopea. Nah, masalah kopeah mah da. Waduh, Gitu. heeh gaya juga ustad euy. Ustad nasihin. Kan? Ustad nasihin. Ustad Pasihan. Pasihan. Kang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Si ulah amlang-amlangan cum ka dieu ulin nya. Oh, isuk mah aya gara dahareun. Oh, juku triut. Lah, rek beberes, ulah ngapikeun hayam. Halo teman-teman, beli kaos Acu Muda Channel untuk mendukung Acu Muda Channel tetap eksis dalam YouTube dan menghibur teman-teman semua. Oke, yuk jangan lupa order untuk kaos Acu Muda Channelnya, bahan dari Katun Combat 30S. Silahkan dipesan ya teman-teman. Terima kasih.